A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nifasu, nipas. Huwa ari nipas teh adamul khariju, nyata darah anu kaluar ba'da firagir rahimi, sabada beresna rahim, minal hamli tina hamil. Namun beres tina hamil berarti naon namina? Melahirkan. Tinggal dihanap. Wala yatahaqqaqu kaunuhu nifasan illa bi arba'atin syurutin. Digitukeun macana pek. Wala yatahaqqaqu, tidak nyata kaunuhu nifasan, bahwa getih eta teh adalah nipas, illa bi arba'atin syurutin, kecuali dengan syarat-syarat yang 4. Di syaratna aya 4 hayang kanyahoan eta teh nipas atau lain. Syarat kahiji ayyakuna khurujuhu ba'da firagir rahimi minal wiladah. Kahiji kaluarna teh kudu sabada beresna rahim tina ngalahirkeun. Jadi artina darah yang keluar setelah beres ngalahirkeun. Can ngalahirkeun geus bijil darah mah sanes nipas. Atawa ngalahirkeunana mah tahun kamari bijil getihna ayeuna eta ge lain naon? Lain nipas. Kadua ayyakuna khurujuhu qabla qidai 15 yauman itu. Ayana kaluarna ieu getih teh qabla qidai 15 yauman, sameme habis masa 15 hari min firagir rahimi, daripada tina beresna rahim. Arti maksudna si eta teh ngalahirkeun, tina ngalahirkeun teh sebelum habis masa 15 hari itu geus bijil, tah eta nipas. Jadi lamun kaluar getih sabada ngalahirkeun teh kaluarna teh ke geus beres 15 poe, kakara we bijil darah. Ari 15 poe kan zaman sucinya, zaman pangsaeutikna naon? Suci tina haid, antara 2 haid. Tah maka berarti darah anu kaluar setelah itu mah teu bisa dikatakan nipas. Haid we eta mah. Oh, aya kitu awewe anu ngalahirkeun tuluy ka dituna henteu nipasnya aya. Pangna kitu ge. 2. Katilu idang kotoha, di mana elat-elat kaluarna darah teh elat-elat ya namanya. Kumaha elat-elat? Apa elat-elat pali? Elat-elat apa? Selang-seling. Selang-seling mah dan putus-putus lah. Payustaratu, maka disyaratkan naon alla yatakhallala bayna damil awal wa damis tsani naqau 15 yauman. Kalau putus-putus maka syaratna teh ulah kaselang antara keluar darah yang pertama wa damis tsani jeung darah anu ka-2, kaselang ku naon naqau 15 yauman, ku bersih sajaro 15 poe. Jadi lamun beresina kurang 15 poe gak masalah. Contoh Mang Jaed ngalahirkeun, Mang Jaed mah lalaki. Contoh ya. Neng Hindun dia itu melahirkan anak. Heuleuh 3 poe keluar darah. Berarti darah naon eta? Nipas. Dar keluar darah saminggu bijil, rat teu eureun.
saminggu teh eureun aya weh eureunna teh kira-kira 3 poe bijil deui. Tah ini nu 3 poe kan teu nepi kana 15 poe. Maka anu kadua itu adalah darah naon keneh. Wa illa nitu lamun teu kaslang ku 15 poe mah pada mesani maka ari wa illa jeung lamun kaslang ku 15 poe mah gitu. Lamun teu kitu alias kaselangna teh 15 poe pada mesani maka darah yang kedua haidun itu adalah haid. Keluar ya teh nifas geus berjil orok bahkan hari eta keneh geus kaluar gejlok eureun we. Teu kaluar deui getih teh plang we kaluar deui ke geus 15 poe kakarawek bijil. Itu berarti haid. Berarti nifasna kapan? Tadi we sagejlokan. Nah, gitu. Tilu, kaopat alla yazidad damu ala sittina yauman. Darahnya jangan terus-menerus melebihi karena 60 poe. Jadi kaluarna nifas itu tidak boleh lebih daripada 60 hari. Ngajuru tuluy we video getih, tuluy hitung tidinya teh nepi we ka 60 hiji 60 poe pek teh ngalewat jadi 60 hiji getihan keneh. Tah, 62 getihan keneh terus getihan terus. Tah nu lewat 60 harina itu bukan naon? Bukan nifas itu. Nah, sabab pangloba-lobana zaman naon cenah? Nifas adalah 60 poe. Wa amadamul ladzi yakhruju ma'a khurujil walad. Adapun ari darah alladzi yakhruju yang keluarna teh ma'a khurujil waladi bari kaluarna PRT-eun. Na PRT-eun geus sidik jelema. Bari kaluarna orok. Bareng eta mah jeung orok darahna teh kaluarna teh. Payusama dama tolkin. Maka eta darah dingaranan darah tolak. Darah tolkun ngaranna. Nah, darah tolkun teh tolkun ada bahasa Arab. Cek bahasa orang darah naon eta? Hah? Ya darah wiladah eta. Darah ngalahirkeun. Artina darah anu bareng jeung budak itu darah seperti darah pembuka darah lukanya eta. Seperti darah tina begitu rek keluar teh pan eta teh luka eta teh. Oh, pan hulu budak atuh segede kitu sok rek kumaha tuh. Sobek mungkin, tapi sebenarnya bukan lagi dengan darah sobek lain. Eta mah darah tina sobekan eta mah. Sobekan kertas kok aya darahan eta mah. Ieu mah darah we nu bareng jeung budak, padahal budak ge geuning sok baraseuh nya. Bahkan aya anu babaseuh lain darah namina ketuban, kan gitu kan. Ieu mah bro teh memang darahan sok ngadarah geuningan. Anu bade ngalahirkeun teh sok ngadarah nih. Oh, ieu darah tolkun. Lamun memeh bijil mah budakna teh darah mihlan. Itu disebutna teh darah uncaleun. Tah tolkun teh eta. Ya bareng jeung budak bro. Nah geus kitu engke terakhir keluar deui hiji deui Bali na eta mah. Disebutna teh Bali ya. Eta disebutna teh Bali ane eta teh. Henteu disebut Sumatera kitu. Halah. Wadamul ladzi yakhruju baina tawamain. Jeung ari darah alladzi yakhruju baina tawamain anu kaluarna teh di antara dua kemaran. Nah, itu karena orang yang melahirkan kemar itu henteu bareng budak dua langsung keluar biji henteu. Rek kumaha lawangna eta da hiji oge sakitu rajetna. Jadi kieu dia melahirkan pertama gejlik hiji budak. Tuh bijil darah. Geus kitu gejlik deui naon? Budak kemar berarti ada darah yang keluar di antara tauamain. Itu di antara dua kemaran. Maka darah itu dinamai yusama dama pasadin, dingaranan darah pasad. Eta ge aya syarat
naon ningali kana in lam yakun fi zamanil haid, namun lain dina zaman haid. Susah eta mah ngebuktikeunana. Lamun teh mah dina zaman haid saha ngalahirkeun kan ieu mah zaman oge. Mungkin wae lila jarakna lila, mungkin kan jarakna lila. Kemar si eta teh beda sebulan, sok aya kan? Oh berarti aya zaman naon atuh ieu mah? Aya zaman haid. Lamun dina zaman haid kumaha eta? Wa illa fa huwa haid. Maka itu adalah haid. Tah lamun darah nu eta mah nu lain dina zaman haid ngaranna teh darah naon teh? Hah? Lain dina zaman haid darah naon teh? Darah fasad. Kenapa dikatakan darah fasad? Darah fasad teh non fasad teh rajet. Artinya ya adalah bisa dikatakan darah karena luka. Cuma tidak ada kaitannya dengan naon, jeung orok gitulah artina, jeung nipas daya kaitanana. Jadi darah nu eta mah atuh berarti teu kudu diadusan, ya teu kudu eta mah. Asal tong nipas jeung tong ngajuru atuh lain ge. Apan dina ngajuru aya adus ngajuru. Jadi maksudna ke adusna adus naon? Ya adus wiladah atau adus naon? Nipas. Jadi tina adus etana mah teu diadusan. Jadi entong dikumah lain entong dikumah. Da adus jeung ngumah teh beda. Adus mah mandi ngan ulah pedah teu wajib adus jadi we teu dikumah lain. Si beungeut mah anger we. Artina ngabersihkeun nya kudu we anger. Gitu. Nah, eta definisi ini baru definisi nipas. Jadi keur ngabeda definisi nanti teh bisa dikatakan definisi Rosam ya. Jadi bisa mengatakan orang bisa ngabedakeun oh ieu nipas, oh ieu lain oke cara-carana. Lumayan kan ilmu tah lumayan. Lain lumayan euy ilmu itu. Halah. Lanjut. Muddatun nifas hari masa nifas ayeuna. Masa nifas ya. Aqalluhu eta ari pangsetik nifas teh lahdotun sagejlokan nu tadi. Gejelig. Mun ngagejelig mah kudu gede nya. Lamun leutik mah lain gejelig ceret. Ari lahdo teh sakumaha salahdo. Salahdo itu bisa sakeceret, bisa sagejlok. Ya, beda aya keceret, leutik, aya gejlok rada naon. Gede ngagejlok mah biasana kentel. Kecerot eta mah naon eta mah. Anjir. Bahasa Sunda aja nih perlu loba pisan bahasana. Ghalibuhu ari ghalibna nifas arba'una yauman itu adalah 40 hari. Aksaruhu kalau lobanana situna yauman 60 hari. Baca ka handap. Bukan dicirian kan. Fa in waladat masalah ya. Walam yadhar lamun illa ba'da mudiji 15 yauman lamun hiji istri teh ngalahirkeun jeung teu tembong getih artina getihna teh tidak berdarah ngalahirkeun teh. Mungkin gitu aya ngalahirkeun tidak berdarah mungkin. Seperti Siti Aminah kan itu tidak berdarah ngalahirkeun Kanjeng Nabi. Sok aya malah aya teh jelema ayeuna ge nu kitu ngalahirkeun tapi tidak berdarah nyaho-nyaho ngagoler jeung budakna teh dihanap manehna henteu berdarah henteu aya anu kitu teh tolkun teh anu tadi si budakna teh lah teu katemong aya darah illa ba'da mudi 15 yauman kecuali sabada lewat 15 poe tages 15 poe kakara bijil getih kumaha getih naon eta nifas apa bukan bahwa haidun itu adalah haid nu tadi teh we mah wa izhar damu qabla dzalika lamun teh mah kurang ti 15 poe bahwa damu nifasin itu adalah dam
nipas getih nipas. Wah tulifa fibtidaihi ala salasati aqwalin. Ini jadi masalah nama. Diihtilafkeun dina mimitina nipas itu iraha. Geus ngalahirkeun atau geus bijil getih atau iraha. Sabab kan aya darah anu bareng jeung saha. Ini ala salasati aqwal. Ada 3 qaul. Al-qaulul awal cekal pertama yabtadi'u minal wiladati adadan la hukman wa huwa al-mu'tamad. Ngamimitian ieu darah teh darah nipas dimimitiana itu minal wiladah dari lahir. Adadan hitunganana saja itu mah. La hukman lain hukumna. Nah, kenapa? Sebab mungkin wae anu tina sejak lahir kan itu damur wiladah kan? Mungkin wae. Nah, wa huwa al-mu'tamad, ieu cekal mu'tamad. Al-qaul tsani jeung pendapat nu kadua, yabtadi'u min khurujid dami adadan wa hukman. Wah, timiti kaluar getih we iraha we kaluar nama nu penting ulah geus kalewat 15 hari. Nah, jadinya atawa sanajan bareng gitu berarti geus budak tuluy we bijil naon darah sanajan gitu. Itu dihitungna adadan wa hukman ya hitunganana ya hukumnya dari sana. Cek pendapat nu kadua. Al-qaulus salis cek pendapat nu katilu mah yabtadi'u minal wiladah adadan wa hukman. Nah, imimitianana teh tina lahir. Tadi mah dimimitianana teh ti mimiti kaluar darah. Ieu mah nu dihitungna teh tina lahir dihitung kumaha ada dan wa hukman ya bilanganana ya hukum nipasna itu. Gitu cenah. Jadi aya 3 pendapat. Pendapat kaiji pokona mah dihitung mah tina ngalahirkeun tapi disebut hukum nipasna mah lain tidinya gitu. Ari cek nu kaul kadua mah dihitungna jeung dihukumanana teh ti mimiti aya getih keluar darah we geus ngalahirkeun we keluar darah gitu lain darah anu lahir lain eta mah tadi dinya baru mulai dihitung oge dihukuman eta teh nipas. Cek pendapat nu katilu mah pokona mah ngaran geus ngalahirkeun rek teh geus ngalahirkeun tidinya geus dihitung nipas sanajan bijilna engke minggu hareup. Nah, katingalina umum nama. Iya kan bae da loba kaulna mana we. Rata-rata sok ngitungna teh tina geus ngajuru we ngitungna teh. Pona geus ngajuru sabaraha poe pona kitu we dihitungna teh cirina kan di mana awewe ngalahirkeun salakina meuli sarimi sakitu. Sadus. Wah, kenapa? Ya kan meuli mie sadus 40 pizza. Jadi sapoe hiji dihitung. Tempo teh neng getihan kene getihan ka nah ada mie mah geus bea. Oh, si oreng. si oreng bea ku beurit. Aya pan jarak nu panglobana sabaraha? Meuli setengah dus deui. Ngaji jikana mie nya kana dus sagala rupa. Itulah masa-masa nipas. Kama qala sahibu safatiz zuwad. Adnan nifasil ghotun situna aqsahu wal ghalibu arba'una. Bawa kitab nate. Ya harusnya disiapkan sebelumnya. Adnan nipasi aripang hanap-hanapna nipas teh lahdotun eta nu tadi teh nasa gejlok nasa keceret nasa naon ya salah dhoh we ngarah umum lah salah dhoh ya sabereset apa sabrusut gitu itu biasana lamun sabrusut ngaguluntung gitu. Situna ari 60
60 poe maksudna aqsahu eta pangloba-lobana wal ghalibu ari galibna arbauna eta 40 hari kumaha sundana zaman nifasa keceretan 60 nah jadi tegenaheun sok terus poe maksudna 60 poe nya pedah misa kan adom norma bisa tik bareng kumaha teh manifasa jadi poe lobana tapeun mah teh di dinya lumrahna 40 anan nifasilagatun situna aqsahu wal ghalibu arbauna zaman nifasa keceretan 60 poe merana 40 poe lobana lumrahna 40 itu Sundana kan dinadomkeun deui ulangi anan nifasilagatun situna aqsahu wal ghalibu arbauna lama nifasa keceretan 60 poe lobana golibna 40 nah itu ngerasa jenuh sih kan dina ngaji mah dina doman make sengir-sengir maksudnya biar tidak jenuh itu meningkatkan karena semangat ngaji gitu. Atuhru bainal haidi wan nifasi wallahu a'lam bissawab tinggal ke nyarioskeun suci antara haid jeung nifas sementara sakieu heula mudah-mudahan jadi ilmu keur urang sararea Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa